Kasuburan teh lamun di masyarakat adat mah gitu nya disebutna Dewi Pohaci, Dewi Sri. Disebutna ku orang Parkilomit mah disebutna Dewi Kasuburan. Terus tidak iya teh Pak, turun generasinya ke mana Pak? Di generasi ka dieu taya alat tatahna. Iya masih kena generasi Pak. Segenerasi nu ieu. Dua generasi nu ieu. Iya, Tem seperti iya panjangnya kanggo non cara aya nama bedong. Oh iya, benar. Alat potong gitu nya. Kata gitu. Rata. Sami ya gini Pak. Sami. Tiga generasi tadi ya. Tiga generasi tadi. Si panjangnya. Sarang ieu sajaga. Lamun beusi keun aku hancur. Bangunna perlu. Pada ninggal ka itu kali seueurna mangga. Di museum Pak. Mohon mungkin abdi tidak ningali Pak. Nah, para takkan kan. Terus eta keramik eta kumaha Pak? Keramik. Kepalih diewan pangintennya Mohon zamana. kali dia ya mah geus zaman geus gubrak agama Islam. Mantak di situs Tugu Gede. Luluhur-luluhur nama can agama Islam masih kayak Hindu, tapi pengikut nama geus ka Islam bro. Karena nyiptakeun anak aruhun urang hiji nu sakalapa malah diganti-ganti aya nama geus palapa Sunda geus disebut Batavia. Batavia. Padahal nu asli nama nu sakalapa sebab ieu dunya teh kawas kalapa sahulu. Nusa Sakalapa nyieun deui karuhun urang Nusa Dewata ka Bali. Di antara Sunda wiwitan jeung Bali teh adi lanceuk. masih kena aya hubungan aya pangintennya. hubungan ngeduka lanceukna. Mun satama Sunda duka rakana itu Bali teh. lain. Oh, itu tempat ibak Khusus. satu acan pupus. Kesan pupus. Susu bersih kakarak naik kaluhur tadi itu.